Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah terus nyampe. Capeknya. Sok atuh geura istirahat, gogoleran heula. Ke ku mama dipang masakeun. Hayang masak naon? Naon we lah nya, nu penting mah ngeunah. Sok we ayeuna mah istirahat heula. Bisi capek, cararangkeul. Sok gogoleran heula. Mun tunduh di kamar atuh bobona. Meh ngeunaheun di dieu mah bisi cangkeul di kursi mah. Sok geura ka kamar we. Bae ku mama masak mah ke dimasakeun anu spesial. Mending ngeunahnya lah mending cararape kieu. Assalamualaikum. Eueuh ieu karek ka dieu kemana wae. Mending ngeunahnya jalan-jalan we pagawean teh. Teu inget-inget acan kakolot teh. Karek ayeuna datang ka dieu geus we sakalian ulah datang. Nya geura ngumbah wadah. Cuk buru. Loba teu kumbaheun tuh di dapur. Ngeunah we. Mamah ninggalian status jalan-jalan ka restoran. Beak atuh duit teh dipake nu kitu mah. Eueuh nyangcangna atuh. Sing bener atuh lamun nikah teh. Beak we duit teh dipake nu teu pararuguh. Sok buru geura ngumbah wadah. Meuni tara inget kakolot teh. Tingalikeun we. Tingalikeun. Bae sakalian ulah ka dieu atuh. Cuk geura ngumbah wadah heula. Geus ngumbah wadah masak.